Sok anehnya ka pelanggan anu jajanna teh sok ngomong terserah. Heeh, sok aya eta teh pelanggan anu rek jajan seblak, tapi lamun ditanya toppingna naon teh ngomongna terserah. Ditanya sambalna sakumaha ngomongna teh terserah. Lain, eta teh teu boga selera apa kumahanya? Heeh, kan maksudna selera Abi jeung selera manehna teh beda meureun. Ayeuna lamun cek Abi ngeunah, cek manehna can tantu ngeunah. Terus lamun cek Abi lada, cek manehna mah pan belum tentu lada. Jadi kadang sabenerna mah sok bingung sih lamun kedatangan pelanggan ditanya ngajawabna teh terserah. Geus ayeuna mah urang lanjut kana isi video. Tah jadi ieu di dia Abi keur nyieun pesenan basrup jeung seblak. Basrupna teh 3 porsi, terus seblakna saporsi. Ieu seblakna teh porsi anu 10.000, terus toppingna teh teu make kerupuk, kur make endog we hungkul jeung frozen food. Poho ketang make kerupuk lidah hiji. Terus di dieu teh masak seblakna can beres tapi geus kadatangan di pelanggan anu rek jajan. Cik tebak, saha coba eta anu rek jajan make kudu saliman heula? Heeh, si Inces barudak anu bieu saliman heula teh. Teuing naon anu dirasa eta teh datang-datang minta saliman. Jeung ieu datang-datang langsung ngengkang-ngengkang coba. Cik Abi teh awas eta pameun teu bisi kacium bujur katel anu glowing.